Ente ya mah bundanya kagak bunda-bunda ya bunda. Kamari aya anu naroskeun bahwa cenah kumaha carana supaya tereh dimonetisasi konten. Nyata carana kurang enak wartoskeun kumargi enak mada wengi bosnya. Rada malam gitu dalam siang marada orang konten lagi moal di warung kieu, moal di tempat di jero kieu rek di luar konten lagi ngan cuman ieu mah da kumargi geus rada wengi, rada poek di luar mah. Ta janten kieu ibu bundanya nu naroskeun kamarinya nu naroskeun supaya tere dimonetisasi konten teh kieu carana. Jadi urang teh buka karena naon? Karena profil urang, pencet profil urang. Tah di dinya aya masuk karena foto atau reel dinya aya reel, tulisan reel. Tah urang teh masuk karena reel di dinya. Tah karena reel di dinya pencet. Terus di pinggir kanan aya tulisanna ditinjau. Tah pencet tadi dinya ditinjau dinya bisi aya anu pelanggaran bunda. Namun akun-akun bunda dirinya anu pelanggaran ya atau tina musiknya tina naon wae gitu pelanggaran bebasnya eta mah bundanya tapi tinggal heula dina tinjauna bisi aya video urang anu kurang diupload terus eta didinya teh masih keneh aya pelanggaran gitu tah kurang eta anu ditinjau didinya hapus videona. Hapus video anu ditinjau didinya teh. Jadi supaya naon eta teh supaya eta teh video anu didinya teh anu kurang kudu ditinjau dihapus video didinya teh matak ngahalangan karena dimonetna akun urang. Ngahalangan eta teh karena dimonetna akun urang. Kurang dihapus insyaallah gerasok. Insyaallah bakal tereh dimoneta gitu. Mudah-mudahan ieu sing rada manfaatnya bundanya anu